Dimanapun kalian berada, pasti kalian bakalan kangen sama yang namanya makanan Sunda. Bener nggak? Komentar di kolom komentar ya. Tuh. Rahasia masak bunga pepaya supaya tidak pahit, cek. Bunga pepaya kaya akan nutrisi sehingga baik untuk tubuh seperti lancarnya pencernaan, menormalkan tekanan darah, serta mengurangi nyeri haid pada perempuan. Sayangnya banyak orang cenderung tidak mengkonsumsi karena rasa pahit ketika memakannya. Nah, jangan khawatir, di sini mencoba memberikan rahasia cara menghilangkan rasa pahit bunga pepaya. Siapa hayo yang di sini rumahnya punya pohon jambu biji? Ternyata bukan hanya buahnya yang enak dinikmati, ternyata daun dari jambu biji sangat efektif menghilangkan rasa pahit dari bunga pepaya. Yang pertama, cuci bersih bunga pepaya, kemudian tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan 3-6 lembar daun jambu biji. Setelah belek-belek dan bunga pepaya empuk, angkat dan tiriskan. Jangan lupa daun jambu bijinya dipisahkan ya. Cuci bersih kembali dengan air yang mengalir, bunga pepaya siap diolah sesuai dengan keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana. Wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Sampurasun. Kumaha Akang Eteh sadayana daramang. Mudah-mudahan Akang Eteh sadayana sehat walafiat, dipaparin rezeki nu seueur ku Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkeun umurna, sareng dilancarkeun sagala rupi urusanana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sataacan di kawitan video dana, urang berdoa heula sasarengan, berdoa di kawitan. Amin ya Allah. Tah ayeuna namanya tong lami-lami teuing urang habek we nya ieu mah nya katuangan nu aya di payuneun AA Kabayan. Aduh ieu mah pasti endol lita wakwau pisan. Kacida pasti ieu mah raosna. Urang kawitan heula ku eueut cai teh haneut. Aduh bagja. Ieu aya ikan asinnya, ieu aya sambel. Ieu resepna nu aya tadi di payuneun videonya. Urang dicobian heula. Bismillahirrohmanirrohim. Enak pisan ieu mah. Tak kieu carana nya. Ieu teh kan aya ikan asin. Tuh. Ikan asinna teh dikieukeun. Tuh, kana sangu haneut. Tuh. Nya. Gulah galeh. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya petai selong nanya, kacida raos napisan. Tuh. Tuh. Aya petai goreng. Mantap hadirkeun peteunya. Tuh. Sambalna ieu mantep pisan. Lada na. Sapertos biasa ieu mah nya. Sambal kengeng kabayan enak pisan. Tuh. Hadirkeun tuh. Lapar pisan alias barehong pisan ieu. Enak pisan, teu aya pahit-pahitna ieu mah nya kembang gedang lagi. Endol kacida raosna. Tuh, petai selongna dikieukeun kana sambalkeun. Tuh. Luar biasa. Petai deui tuh nya. Ieu peteina digoreng tuh. Ieu mah peteina alalit. Soalnya ini namanya petai pare alias petai padi. Tuh. Kasih sambal ke sini. Bejek kieu tah. Tuh. Parah tiada duanya. Kalian wajib cobain resepnya di rumah. Kalau kalian gak suka petai selong, kalian bisa pakai kacang panjang atau buncis, boleh. Ini makanan nikmat, merakyat, tapi kacida raosna. Tuh coelkeun. Petai. Dimanapun kalian berada, pasti kalian bakalan kangen sama yang namanya makanan Sunda. Bener nggak? Komentar di kolom komentar ya, yang kangen. Tuh. Kan asin.
Duh. Kalian. Duh. Banyak. Sampai nggak bisa ngomong. Aduh. Aduh. Tampian sakediknya tuh. Sakedik pisan. Wareg. Tuh. Kalian gak bakal nyesel kalau kalian nyobain resep ini. Karena si anak itu yang nggak doyan tempe pasti jadi doyan tempe. Duh, enak banget, sumpah. Alhamdulillah banget. Saking nikmatnya ya katuangan sampai terap. Ini bukan jorok, kecuali kalau masih ada makanannya kalian seperti ini, itu namanya jorok. Tapi ini adalah sunnah Rasul ya. Kalian boleh Google. Kalau kita menjilat jari jemari setelah makan, benar nggak itu adalah sunnah Rasul? Komentar di bawah ya. Minum. Parantos rengse nedana, aduh alhamdulillahirabbil alamin Gusti katampi pisan. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton video ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe, anu atos like sareng anu atos komen. Sareng hatur nuhun kasadayana anu atos share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Sakali deui atuh nyuhunkeun bantosana subscribe heula YouTube channelna Kabayan. Da subscribe teh gratis. Sareng tong hilap diaktifkeun tanda loncengna supados upami upload video nu enggal saderek sadayana kengeng notifikasina. Hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang eteh. Dadah.